kumarima teu bisa miboga diri salira. Apa si ayah ibu tenang. Ayah naik tuh saya meduk naik. Ayah saha cenah. Ayah saha. Papi Yang duit. Gabrok Haji iya tiga.
Ya anjing leungit hiji anjing. Apa? Duit Tong sok hitungan Pak Haji mah teu kengeng mesakan artos. Ulah. Waktosna masihkeun ka dieu ye. Salah nuntut. tapi yakin lu yakin. Kumaha? Yakin dia baru tuh duit. Yakin. Tapi ieu duit lawan dibagikeun. Jadi anak yatim piatu. Masa kira Ai piatu mah teu boga indung. Mun ai ayayan mah biasa nama yatim piama. Mun bobo tarang ngomong ajuk nih. Nah, dinya masuk la. Istirahat terus sekedap. Tinggal. Jangan ngacaukeun gitu. Nanti dicentang. Tapi siapa ulang mah yang onangan teu jeung bodor na sok nyanyi. Sok nyanyi bieu. Bos Benny bari nyawe channel. Ya, Bos. Mana Bos Ben? Di perkar. Siap Ya, tanya. siap. Bos Benny. Iya, Bos Ben. Naon adon menta tadi kada nyawe. Saha? Bos Benny. Bos Benny. Heeh. Api-api tadi ge geus nukeurkeun atuh. Naon? Kaneseng. Ibu nu dipayun hoyong laguna naon atuh sah? Anu dipayun hoyong lagu naon? Tadi aya hilang ya. Lempang batang mesat korban sok sieun kegelok kuliah.
Kejeturing sarua pada boga rasa rasa disindel waktu kita kacita yang hilang-hilang.
Ibu sadayana anu di panggung tiasa joget, kecuali anu di panggung anu juga di jalan. Neng cantik boleh kenalan gitu. Kacang panjang, kacang pondok. Cakep. Tulisan buruk jangan dihina. Asa teh nyamuk. Bapana pencipta lagu eta rupa ka budak tapi kalucutan. Manya teh nyamuk gitu. Contohan ku papi seperti kieu. Ada ubi, ada talas. Cakep. Hulu. Jeung batuk jeung teu bener kumaha. Tapi kok Contoh. Ayu ting ting ka Tigang Asma. Ka rumah sakit. Mami ini asa beuki tiisen bener. Lain ngadongeng, lain ngadongeng. Kalau beuki hangro ini kepada Akan cek akan ge sisiran mah aya seperti kieu. Seperti kieu. Contoh. Kumaha ka kota arek di ronsen. Benar. Meuli padun ka Jatayu. Benar. Kasia aing geus bosan buduk bau da Majalengka gitu. Gitu seperti Itu bilang tulisan buruk jangan dihina. Eueuh tina kamusna. Kebun kacang, kebun jauh. Cakep. Kurang semangat. Kebun kacang, kebun jauh. Cakep. Tulisan buruk jangan dihina. Contoh kumaha? Sareme atuman Urang geula terus manehnya anu benar. Itu artis kebalaun Ieu we. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Cakep. Nyeri iga nyeri hulu. Cakep. Pulsa ge teu kaleusian. Jauh-jauh bawa awi. Cakep. Ngiar-ngiar bimerangeun. Heeh. Coba jauh jago merang teu sarudi teuing. Selasi ijo dipake. Anu mulus ah. mulus Anu mulus. Ieu mah jangan ka obos-obos nya. Nah, gitu obos. Obos-obos kena imutan nya. Kumaha cing? Kaci jawel, kaci peuteul. Cakep. Sakali deui mah aya obos-obos. Sia. Kaci jawel, kaci peuteul. Cakep. Sawer euy. Kudu keras kamu ka obos-obos. Sawer euy. Nenek ka diri. Alah. Aduh. Aduh, anjir. Dengikeun. Tah Kang Haji. aing itu bisa ragap aja. Lain, kaduhung lahir tahun genep-genepnya. Namun kira-kira 87 masih kena bisa ke WA-an. Nu melenung urang-urang sih. Tuh lihat kalau wadami atuh. Di si papi sirik. Tanya. Kumaha? Cep Abdul nu kasep bade ka mana? Cek api anu kasep pada akad ka mana? Iya bade Marius ka kandungan pun bojo. Tanya. Tanya ka mana Mang Pele? Geus sudi. Alah. Sakedeung. Kumaha? Mang Pele balik ka mana? Mang Pele bade ka mana? Bade micun anak bagong. Urang mah jeung dulurnya. Aduh, MC teh ka bawa. MC teh ka bawa. Tadi kan ditasan pura sun. Hai. Artis uing geus saweran. Saweran mah dibagi dua oke. Ngan pangdedena mah moal teh salah. Ieu. Tek kumaha deui mah? Ayo mah urang debus lah. Urang debus tek naros ka Pak Haji. Kumargi artis di pawon. Kana ieu urang naros heula. Mau. Dek naros heula. Bil, Mah. ieu mah dek narosnya. Aya bolu, aya supermi, bener. Aya cau, aya. Kira-kira lamun monyet milih naon? Yang milih cau atuh. Milih cau? Monyet ngarti. Tepuk tangan, Bu. Tapi Mang, benernya Bu milih cau monyet banyak. Benar milih cau setuju. Berarti monyet ngar. Ngantos. Jadi wadah naros ah. Kieu Adik atuh. Wadah naros. Kakak Yayan Jatika. Kakak, upami anak monyet mengiksa, aya anu mergasa, aya anu ngahina, aya anu nandasa, bapak monyet amak moal. Eta tetangga monyet kumaha? Dibalik. Panginten bisa jelas. Anu naros terbalik naros ya salah jadi semplak.
Bukan ribut yang dulungan ke aing ya. Kieu nya Pak Haji. Upami anak monyet aya nu nyiksa, aya nu ngahina, aya nu maehan, bapak monyet kinten-kinten amek teu. Ya pasti amekeun bapana mah tuh anak monyet tadi ieu nya bapak monyet teh ieukeun. Tah itu bapak monyet pinuh tanggung jawab. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu ti abdi. Semplat serangnya balikan deh. Balikan deh. Asal menyentuh kepada dada ieu nya. Nah, itu Lain berdada iya, berdada itu, berarti itu gendut. Kandungan sebarang bulan. Ton. Kadang memperajal di panggung. sok naon teh aku mah. Upami anak monyet aya nu nyiksa, aya nu ngabunuh we. Tah bapak monyet amak moal. Ya amak bapak monyet. Syukur dikirining bapak tanggung jawab. Sanes itunya. Ya iya bapak monyet Itu ngunanya disebut monyet mending bapak anak di monyet. Mang luar. Iya bapak anak. Tadi ayang namanya tadi komeh. Ayang monyet tadi. Ya, cacakan ayang monyet. Ayang naon. Teu Pak di rumah sakit we Pak mau nyawer Pak. Manya gua nih pedit-pedit pan aing teh kakara ka dieu teh. Oh, yang ngabunan, Bu. Tadi yang ngabunan. Iya cinta ulah arek bisa
Lebih keras. Assalamualaikum. Biasa nepangkeun Kang sareng saha Kang? Ramadan, Sebagai naon Kang teh? Ketua Karang Taruna. Oh, ieu teh leresan mana teh Kang? Daerah mana? Sarada, Salangasari. Oh, nuju aya acara naon ieu teh? Peringati RI. Nah, acara naon wae Kang? Kemarin band, tembak singar, tari, sekarang dangdut, alhamdulillah tamu, bayayan. Gimana nih tadi lihat penampilan Kang Haji yang Jatika sama Abil? Doanya mungkin buat Abil sama Pak Haji Yayan gimana? Sehat selalu, lancar rezekinya, sukses. Sukses selalu buat Karang Taruna ya.
itu ya. Bilkers di mana Ibu? Di Rancakek. Di Rancaekek. Biasa nepangkeun sareng sana. Abdi Wina. Ikut mama. Dunani. Kumaha nembe ningal perform Abil Jatnika. Selalu keren. Selalu totalitas. Mantap. Atur nuhun kasumminganananya. Doa terbaik kanggo Abil naonnya? Sukses terus kalau karya-karyana dipakai ke masyarakat lebih luas lagi. Panggung aja. Ya, salam Bilkers saja semuanya ya. Ya, atur nuhun Neng. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa nepangkeun sareng saya. Abdi Saipul Ridwan, Ketua RW 04 Desa Langgonsari, Kecamatan Solokan Jeruk. Alhamdulillah nuju aya acara naon Pak ieu teh? Alhamdulillah di Nararaga memperingati hari 17 Agustus pangintennya anu tos biasa sok diayakeun. Mung panginten ku taun ayeuna alhamdulillah abdi kasumpingan Pak Haji Yayan Jatnika sareng Abel dan Kumaha namanya penampilan Kang Haji Yayan Jatnika? alhamdulillah abdi ngaturkeun nuhun penampilan Pak Haji Yayan Jatnika wah di Sisaradan. Sosok seorang Yayan Jatnika di mata bapak-bapak seperti kumaha tepat? Alhamdulillah katanya abdi pangsarang Pak Haji sering pengennya Pak Haji jalmina saya lah gitunya ramah tamah bermasyarakat teu aya namanya teh teu aya segan lah gitu. Abdi sareng Pak Haji janten upami aya obrolan teh nya seperti rekan biasa lah. Itu alhamdulillah pisan. Mudah-mudahan sukses terusnya Pak. Siap, mudah-mudahan sukses. Siap. Amin. Atur nuhun Pak. Ya, mangga kami yo mangga. Abil Jatnika.